Kemana di salah kita dowo? Kuker, coba pangabut tuh ayo weh, aku bulung budak. Nah, budak mana? Aki, Aki, kenapa naon atuh cenah? Kita tadi tisuk jadur, sakit teh ting ka mana? Jor-jor, batur mah subuh teh ka sawah gawe ieu ting ka mana? Jeung budak hitam itu gak sakit di kurang. Alarak. Mau ditubuh gimana sih? Ese pisan ku aing kita digawe ge hara ese. Aki, hoi, kemana tuh nih malah di on roboy gitu ku aing sih kitanya. Hah? Ini mah dicarekan ku pamajikan. Gawe lah, ieu. Ieu nangayangan geuning lah. Itu dia ini ai hirup yang dia mah. Coba pokoknya nah. Itu pokoknya di mana sama pamajikan pulang balik. Kuring mah daripada cicing di mah mending gawe lah. Ai mah ieu lah. Busing, pokoknya mah dah. Dia budak di kemana nih? Kalau kang adoro ya. Acan jadi cuneng. Betul mah kan urang wungkul teu boga. Betul mah geus nyieun kabeh urang wungkul teu boga. Yeuh, ya debandas aya awewe mah main nglayangan. Bae we batur geuna barudak ieu. Sebenarnya lagi kapaksa ieu teh ngajeun nglayangan keur di dinya teh. Wah, batur mah geus ngororang gitu. Oh, mangke atuh da keur dijieun. Wah, korek bejokeun geus si mah. Weh, meuli belikan kitu mah. Mah boga anak hiji-hiji na teh mah hiwal beda ti batu. Teuing ngidam naon eta pamajikan baheula bisa jadi kitu budak teh. Ih atuh meuni ganeng pisan mah teh kunaon? Siapa menikah? Wah, kunaon ari maneh? Ya, si bantu. Di mana si bapana di mana? Tuh, di situ tuh. Kunaon si bapak maneh teh? Tanya nalayan, Pan. Bapak maneh mah hese cek aing oge mah. Aing teh nyesel nyaho aing teh kawin jeung bapak sia teh. Sakedeung deui tukang kredit ka dieu. Nya teu bae. Mak teh dibere duit ieu teh. Di mana ngajakeun? Oh, itu tuh. Kayak kumaha di tang itu nya heula nya. Mana asup lah ka imah ka jero ditu. Kan ku aing. Geumat aya nanya. Aing mah biasa si Uce iya masuk icuk cele isuk cele biasa masuk gitulah dang masuk hudet aing teh 3 minggu tanah mayar walaupun 1000 sapoe oge bae lah. Ucu mana isi Ucu kela ayo hidung mana kemana? Presiden. Kalau barang lebok siapa teh? Hidung mana kemana? Ni. Wah, saya tanya. Nah, apa kemana?
Siapa tuh di matitan yang si Abah? Di kecut yang heula. Oke lah, itu biasa weh. Ulang sama kamu. Eh, Naon atuh kegeruan wae? Gue tuh ya mang. Mang naon? Duh kan tadi nyarikan ka bikin gue. Gua aing rek ka bapa maneh nyusulan bapa maneh. Nasi mang raya nyarikan ka abi. Daguan gitu nya heuh. Heula mat sape leumpangna daguan gitu sok. Cenah eta heula di dinya cenah eueuh heula nya. Nah sok. Gawat. Heeh. Duh pisan. Anak bagong. Lewat tunggu. Dahareun teu mere ieu teh kumaha. Tenang teh aing. Kan nyusuhan kan gegero aing teh kumaha ieu teh. Kirim itu semua. Tepuk aduh aing mah kirim itu saya. Nah, bapana sok hararesena ya kanengan duit. Maha tuh nya teh. Mararimu. Kemana cenah ieu teh duh coba. Teangeun lebak keneh duh ieu teh. Sebagai sore aing mahanya. Si Ece, dia siapa teh? Kemana? Dia. Kumaha mang ya naon? Iya kumaha? Tilu minggu ya. Boga duit kumaha tuh. Ece mah hayu we teu boga duit. Minggu kamari cenah kutang leungit, cenah minggu kamarina cangcut leungit. Ece teh kamari teh sajual taneuh 2 MR teh payu kumaha tuh. Punya aya mah mayar deui. Ece boga duit kumaha tuh. Di iya we dicicil. Ngabeo juga teh kumaha. Udah tebangnya mah bingung sudah. Mung. Hah? Ece mah lain bu sedak deui. Apa ieu? Cucunguk. Kumaha? Geus bau hangi. Eta mung. Wahang rolen mah. Nya, Kayak tuh cerek ngajalan ka salah kieu teh ngomongnya halnya. sing tereh ieu teh duh. Sabaraha ditunggakan eueuh sabaraha? 70 kalian. 14 jutaan. Nya. Atuh kumaha cenah mayarna bingung. Ya iba sabaraha? 20.000. Hanya 20.000 ieu masa alus ieu. Kan itu teh ngontrak jadi Oh, 20.000 ngontrak. sebulan gitu. Semuanya ka bapana heula merenya. Anjing Mang atuh. daguan dia kada ulah nyolong Siap. ya. Ada awas nyolong. Emang aya naonna di jero? Geus kok bahasa ngarupa ieu. Bae. Bae. Ranya antas sok. Ulah dilas sia teh. Ini balik kara lagi ieu keur sabaraha duit ke bapana terus teu daek kan di gawe. Aing teh hakna. Abah. Kudu ditean aing sape ge da. Eda nungarana teh mangelo lalu kagawa. Oh. Kerohan kok aing kecetet tadi kenaon tuh di dieu? Pan ka ngajulang layang. Mana hilang layangan cetak tadi terjadi wae. Karena hilang layangan mulut kieu. Pas acan atuh, keur dision ieu teh. Yang wajib kituan. Pan ai ian mangnyos atuh nyai. Ikhtiar naon? Ikian yang nggawe ngancan menang-menang. Kumaha itu tukang kiri diet geus nyampeurkeun wae. Hutang di situ apalna hutang 14 juta erek kumaha mayarna? Mayarna mangke we. Engke. Jangan heula gawe. Amak-amakan tukang kiri diet lain gawe-gawe. Engke kunyai heula bayar heula. Meureun aya di masa wale mah duit. Keboga duit. Itu tukang kiri teh geus di imah, geus ngadadaguanan butuhan duit. Kan kuring can boga duit ayeuna mah. Mung pokon mah kudu ditepungan we heula ka ditu urang mambung teu apal. Aduh, kunyai heula lah, kunyai heula. Mung Mang geus teu sanggup ngelayanan tukang kiri teh Mas. Yo apa teh tadi ngiceupan ka mah. Di depan kumaha? Ngiceupan jiga nu pokokeun mending teh sampirkeun mah bener. Sama. Kang eta mah yuk. Tuh, geus ya urang anggar tukang kredit aja. Tidak bisa. 70 tahun aing ka dieu teh. Mahanya.
Oh, cek. Oh, cek. Ulah sok yang pembajukan urang dia ya. Bahaya sih coba. Yo, urang ka dieu teh. Bedana di dinya ngeureun yang pembajukan urang. Astagfirullahaladzim, Abah. Yo, aing mah nya awet aya 10. Rek kudu kaheureun kieu, Bah. Nah, ulah sok ngabohong sih. Urang mun tong ngeureun yang pembajukan urang. Ya, Bah. Abi ka dieu mah yang mau ngeureun pembajikan Abah. Yang naon, Abah? Geus bau cucunguk, Abah. Ah, uring teh percaya orang mah. Bae Abah teu percaya mah nu penting mah uing rek nagih hutang. Mana buktina? Buktina? Iya loba. Ya lieu tuh. Tinggal loba kieu. Ucu. Tuh, Pak. Kalau utang mangke dibayar. Kiraha atuh. Kira isuk pake dor. Ah, isuk eto. Ulah sok lobang ngomong bae kana ya. Kadon ka dieu, ngeureun yang pamajikan urang. Ulah leluasan apa ieu? Nyaan Dor ka ditu. Ieu teh nyaan ya teh. Nyaan dia mah. Mantok saya teh. Ya.